Like dan subscribe guys. Assalamualaikum, Mang. Woi. Cager. Cager. Aduh. Mang, Woi. ngadengi cenah mah ipong teh. Sok nicalan ieu le. Nah, masalah naon? Dulu second. Oh, eta mah babaturan. Orang mah tengah jual. Heeh. Kunaon gitu? Aduh, anjing geus pusing Mang euy. Neangan pagaweanna. Heeh. Kaditu ka dieu yang pageumeun hese. Ngalamar kamari cenah aya panggilan, kayak anu jadi cenah aya panggilan heuh. Nah, terus Aing jadi pusing Mang ieu. Aduh aing nean duit. Pan urang teh aduh butuh lah meureun nya. udah pemasukan sehari-harina gitu. Tah eta kitu jadi mung bukan tinggal nganggur lah gitu. Jadi hayang meuli tuyul second. Heeh. Udah orang telepon heula nya ka jelema nya. Sok Mang Bur Mang. Udah. Sugan aya keneh gitu tuyul mah. Bisikan beak pan tuyul second meureun. Second berarti murah meureun nya. Murahnya murah. Oke, apa tuyul second ngaranna? Halo, Assalamualaikum. Cup. Iya nu nanyakeun ieu ye tuyul second keneh we kira-kira stok. Wah ya. Bara duit cenah cek manehna ieu hargana jeung kumaha cara kerjana euy eta si budak teh. Urang pan teu paham meureun. Oh gitu. Heeh. Oh si juga sengah. Terus saya temen-temen gawe enak kumaha eta tuyul second tadi sebutna. Neangan duitnya menang nang bara duit. Oh gitu. Tuh orang ngomong ka jelema nya. Non. Mamang, Itu setengah. siap lah pembayaran ayo. Daek. Daek, Ngan cenah. Biasa minta susu mana mah. disuruh. Daharna minta susu ya pokoknya mah bukan pamajikan. Hah? Teboga Mang. Tapi ngomongnya minta susu. Minta susu Kayak ya tuh ya, ngomong mah. kayak orang minta susu lancip orang lah sama wewe. Gitu. Tapi Bagus ulah bebeja nya, ulah bebeja jeung nu kitu. Ente kayak kurang kayak Ngan cenah bebeunanganna receh. Situ yul second teh. sebarata. Maksudna duitna receh. 100.000-an 50.000-an mah teu beunang ku manehna. Yang malah yang penting mah jadi duit rek geus gitu. Benar. Benar seriusan. Terus Ayo ke orang yang hayu kayak orang ka imahna we nya ngobrol jeung jelema kan boga tuyul we nya. Hayu. Urang mah moal sirarieun. Urang ditawaran gratis kok sama urang mah. Tah dek ngurusan teh hayang aing mah ceuk asara. Belang bentongnya masih kena usaha. Itu terserah eta mah. Oh, masa orang nyobaan ke. Oke, Heeh. atuh urang gedeung ya.